udah beli nasi padang ya. Karo ayam bakar lagi ya. Enak tenan ya. Mantap. Ngena eta mah, Mas. Wah, iya dong. Main nasi padang di mana eta? Dari seberang jalan. Bapak Nira. Pengen nya. Jeung ayam bakar. Oh iya, sama ayam bakar. Ih. Ngeunah gitu. Oh iya, enak tenan toh, Mas. Jeung urang mah gila eta mah. Mas, eta mah tina ieu dia. Tina naon? Tina kotok paeh. Masa sih? Ih, aing teboka aing, guys. Wah, gak mungkin. Gila, tina kotok paeh eta mah. Ah, gak mungkin. Ih. Beneran urang mah serius. Ah, masa sih? Tina kotok paeh. Ih, gak mungkin dong, enak kok ini. Mending Mas mending beli deh gitu, Mas. Beli lagi, Mas. Wilah dalah. Masa sih? Masa harus beli lagi sih? Beli lagi makanan apa gitu. Beli deui. Eta mah tina kotok paeh jing. Serius urang mah. Ah, enggak lah. Haram bae. Ih, kadar kotok paeh mah haram. Oh iya haram yo. Tapi enak aja, Mas. Beneran baru tah keur cilim bae. Beneran. Geus meuli deui. Meuli teh enak meuli deui. Beli lagi nih. Oh, Mas. Ya wis lah. Kalau beli lagi ini dibuang apa gimana ya? Ngesotkeun bae dinya kayak aku kotok. Enggak usah ya. Kene wae lah. Jeung kotok meuli deui bae. Geus meuli deui ka dieu bae nya. Mangpeg si Mas lempang. Ini pengen di Bandung bae lah. Kotak bakar. Can datangan sih, Mas. Balkannya. Segera sebelkeun barang nanti ambe. Mumpung aya jukut pandian kanangan stok tim dia yo. Kayak ngawadang kayak di imah. Oh, tenang baik, dingdingan dong aing mah dia tenang. Bruh. Wes meureun lah. Cukup ya, jeung ngawadang mah. Dia di halan oh, kayak ka deui. Mana di halan. Amat nu ka sawah. Ngedit goceng. Beli es ah. Meser. Es, Mak. Anak plastik bae. Plastik kana aya. Kasih epon. Banget teh burung kana gelas bae. Balikeun gelasna poho. Balikeun. Atuh jata amplop mah dibalikeun mah. Atuh dia namanya pang, gelasnya dibalikeun. Bener geus dibalikeun. Gelas eta namun urut dibalikeun. Ieu pongo kolot-kolot. Balikeun ka ieu ka ibu ka dieu. Lain aya usian kan dibalikeun. Oh kitu nya. Entah ke sekolah lulus, ulang adaran bangku we dia, asal teu lulus. Aduh kumaha ieu mah? Emang boga duitna ge goceng. Atuh eta mah kudu Geus tamaan dia masalah dia ieu. Maksudna mah gelasna dibalikeun, mun geus. dibalikeun deui ka ibu gelasna. Ulah Jadi minum bae lah. Ulah pongo makan hirup mah, Ceng. Boleh.
Nah, udah kerak mau sakit geng secara apa ya? Mana dah? Cai, kedua. Aduh, dakanya panas, yuk kita jalan gabah deh ge. Karak enak nginum tadi mulai es tamplok deh ge. Dah kelulap amat yuk. Kenalan, Mang? Panas baik kita mau gabah, kesini toh, mau jalan gabah. Tuh kumaha aja seorang sama anak buahna ya kudu nurut lah. Atau padahal mah aya sore ieu nya atau sore bae aja kore mah panas. Atuh emang sorena ka mana gitu? Kita datang. Terus di mana kita tes sore? Sebaya sok ngomong. Baru lu. Dia mata ya dong gambar di baterean. Aing eta nya munjal pareh heula aja si komod eueuh aing dititahan bae ku si engko. Be aku nung ditan bae nya. Oh, geus aing munjal pareh si ka bedag sore. Tuh kan sore di bae lah aing. Karunya amat kita budaknya. Panas aing mah di apongan bae. Teu singkau ka karunya deui. Panas poe ngebentrang kieu ditahan bae batu. Emang rada pelongong kok eta jelmanya. Dasar singkoh nyiksa jasa yang koh fruit meureun lah. Tapi kau yang dibantuan bae jelmanya. Kumaha kita sanajan pongo-pongo kau yang karunya ambae eta mah. Bantuan bae kau yang bawakeun gabahna ya. Pokokna mah eta ya ceng tungguan bae di imah nya aya bae gabah mah. Kok? Ya, Ini tadi saya bantuin Junaid kok. terus orangnya kemana? Orangnya lagi ngambil ini kayaknya. Lagi ngambil itu satu lagi kayaknya. Lagi, ya sudah lu. Simpen di mana kok? Di gudang sana. Gudang sana aja. Gudang belakang kok. Iya. Awas hati-hati. Aing ka mana yuk? Tadi mah di dieu ku aing. Ka mana nya? Bangsa kam saya teh ini nyokot. Karung, euy. Di mana dia? Lah aing di ngawadang si ieu di lah. Woi, Mang. Kamu balik mana? Kalau kira ada mana? Si tapi gua nyokot juga. Kok? Dong ke sayang. Kok aus kok? Masa nggak ada minum sih? Minum sih. Lah, lu mendingan sana aja deh, masuk dapur. Kok? Ya. Di padinya kok. Iya. Aduh, Ya udah, lu taruh sana gudang ya. di gudang belakang. Ya belakang aja. Hei. Paling tadi dibawakeun hiji. Dibawakeun gabahna hiji sakarung. Hah? Nu itu tadi di sawah. Dibawakeun ku yang hiji. Kok, emang gabahnya ada berapa? Ambil satu karung doang sana. Ah, berarti nu dibawa ku aing. Bahasa yang saya bawa tadi punya siapa kok? Wah, lu salah bawa tuh punya orang mungkin. Nah, ya sudah nanti Tadi ku aing dibantuan mawa hiji sakarung. Dibawa ku aing ke dieu. Heeh. Salah bawa mungkin. Tapi emang rada hampang eta hapat aku majing eta na gabahna. Jura ya kok ya bagus ya. Wah, lu orang salah bawa itu punya orang lu bawa sini. Ya udah kau lihat sini. Wah, nanti saya taruh ini dulu bentar.
Nih, kong nih. Nah. Oh ini bener Hah? tadi Pak. Iya. Terus yang satu lagi mana? Tadi disimpan di sana di gudang. Di gudang mana? Di gudang dalam di Coba dalam. Lihat. Ya sudah, Bawa keluar. lihat aja lah kita sana Ayo ya. lihat. Mana? Ini yang tadi saya bawa. Ini bukan Apaan padi, itu? ini rumput. Punya siapa ini rumput? Ah? Punya siapa? Nggak tahu kan dia tadi duduknya dekat ini karung ini. Dia Ayo. kok di geruan tadi itu. Tak usah bawa-bawa itu ah. Kasihan anak orang. Ini rumput siapa? Hah? Rumput siapa? Iya bukan aing di situ dicokot ku situ tah. Kun di gro-gro Ah, di ini jong nyokot bae. itu orang mah. Ucup ini tadi bawa. Jadi kieu mang. Kieu tadi orang ya. Karena lu manehna nek nyokot ieu, nyokot gabah cenah. Aju pas ngadeuleu manehna nyokot gabah, dirinya yang ngagorel karung. Sugan urang teh ieu boga sieu. Wah, Lagi nyokot sana nyokot. Nu nyokotna mah urang. lu. Oh, jadi dianya.